boga kene jasad kunaon wani nipu kunaon jelema wani nipu boga awak beuteung na hayang pinuh hayang seueuh ku babagan urusan duit jadi weh daek nipu kunaon jelema daek ngawadul kuduna pulangan teh saanu ulut meuli rokok teh disebutna teh saanu ngawadul lantaran hayang untung jasadna lantaran hayang untung ieu ragana ngalap untung tina nipu ngalap untung tina ngawadul ngalap untung tina ngobrol jeung Haji Ahmad padahal tujuanna mah minjem duit moal dibalikeun di alam untung di alam manfaat batu teh lain mah ngalirkeun ka manfaatan malah ngamanfaatkeun ka batu sumarodatna asfala safil gara-gara boga jasa matak dina jerawan jelema aya ngaranna ruh jasmani aya ngaranna ruh jasmani ieu ruh jasmani teh ruh mah hiji bodona loba dina kitab nya sia mah karak maca cicing heula dengekeun ruh mah hiji ngan sifatna ngoloba ruh mah tunggal ngan sifatna ngoloba jika urang hiji jelema mah ngan karakter urang anu tuh sifat geuning ngoloba hiji Natasha Wilona teh hiji Natasha Wilona teh ya geulis ya jangkung ya baheno hiji jelema mah ngan sifatna loba hiji urang teh ngan sifat urang loba hiji ruh urang teh ngan eta sifat ruh anu loba aya ruh ngaranna ruh jasmani di mana tempatna dina bujal aya teu ayeuna pek pelongan teh bujal sorangan aya nu dosol ringannya bukan ya dina bujal ruh jasmani teh kunaon geuning dina bujal baheula pas di jero beuteuh eta urusan dahareun asupna teh tina kali ari-ari sup kana bujal sup asup kana awak urang keur urang dina jero beuteuh inget keneh teh henteu bae inget hutang teh inget-inget komo keur dina jero beuteuh hutang teh dibayar-bayar teh inget-inget